Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Ayeuna urang masih kene tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita sasakala Aki Ruminta. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui. Menta tulung teh, menta tulung kumaha ieu teh mah? Ulah mah can ngarti ieu teh. Walon batina mah emi anu memang can ngartieun kana maksud anu diucapkeun ku ririwana mah ina harita. Kieu mah emi Muldani anak kula kiwari ngadon ngadageun hiji karaman. Katelana karaman Banteng Wulu. Manehna guguru ilmu silat tapi salah guru. Teuing saha guru nama kula oge teu nyaho emi. Kutan Muldani teh jadi kitu nya mah. Nya saprak kuring jeung bapana dibinasa ku komplotan gorombola jeung saprak manehna lunta. Horeng salah anu ditujuna teh manehna niat guguru ilmu pikeun males kanyeri, tapi ayeuna bet leuwih ti kitu manehna bet milih jadi jalma anu jahat emi. Duduh deui di mana eta ngadegna karaman Banteng Wulung teh mah? Sugan jeung sugan dina hiji waktu kula bisa ngabantu kana kasusah anjeun mah ngadegna eta karaman teh di pasir jegur. Tah sakali deui oma tulungan anak kuring emi pangnyadarkeun sina babalik pikir sabab anu tadina niat arek males kanyeri teh behna mah geuning aya leuwihna nyelakakeun jalma loba kanu teu tuah kanu teu dosa kabaleran. Resep nyieun kaributan sarta bancang pakewu di unggal lembur. Aya parawan geus diguna sika sacara paksa, geus teu guna tuluy dibinasa. Resep babadog darampok megatan anu ngaliwat ka pasir jegur. Mata ayeuna mah carang pisan jalma biasa nu dagang atawa balik usaha ngaliwat eta tempat teh sabab bakal dijegat ku karaman pimpinan anak kula emi. Kutan teh kitu nya mah. Nya kitu pisan. Sakali deui omat pisan bantuan kasusah kuring. Sabab naon ladang anu dilakukeun ku anak kuring di alam dunia langsung tembus ke alam kubur. Seuneu ngabulan awak meni panas, disiksa ku malaikat make besi panas. Kadang aya gelap pating beledak luhureun sirah silih susul. Kuring keung mah keung. Tuh karunya teuing atuh lamun kitu mah maina. Keun engke lamun kuring mampu pamenta emak bari si cumponan ku kuring. Mun kirana moal pimampuheun kuring arek minang saraya rek minta bantuan kanu jadi dulur. Ayeuna mah jung mulang di we emak tong marakayangan sing tenang engke paring supadi anak emarek dipanggihan ku kuring sarta sakalian rek disadarkeun kumaha bae carana emak. Duh nuhun pisan saacana emi. Kuring tenang ayeuna mah sabab ieu mangrupakeun amanat geus tepi ka anjeun. Kuring pamit emi pileuyan bral emak geura mangkat sing tenang narawangan ngambah ka alam tunjung kasampurnaan mah. Les sanggeus kitu ririwana maina teh terus ngageleyeung maju muruk kuburan anu geus mang taun-taun teu kaurus. Balak kuruntah katu cujukutan
Les weh ngiles eta ririwat teh tembus kana tunjangan eta kuburan. Maemi tembong bentah renghap narik napas jero red Kalarasati anu satya nungguan pok cumarita. Urang geus kaamanatan kuririwana mah inah Nyai. Kaamanatan naon mah? Tadi oge nya mah tita tadi oge jempe wae teu ngobrolna naon. Apaan ngaliwatan geteran batin ngobrolna Nyai. Cenah kieu Jang Muldani anak nama ina teh nyasar hirupna jadi jalma jahat satu tas guru ilmu kahiji jawara ngan dasar salah mi guru anu ngalampahkeun sina jahat kitu tanyai. Lajeng naon anu diamanatkeun ku Mainah teh mah? Anu diamanatkeun ku Mainah teh kieu Nyai. Nyaeta Mainah teh nitah pangnyadarkeun anakna tina lampah salah. Sina babalik pikir ngalakukeun kajahatan yang sarakeun kolot di alam barja. Ngiriman seuneu naraka ka kolotna teh. Tibatan ngiriman doa nu hade. Budak teh nyorong beda pisan ti batur. Oh, nah hanya emak geuning bet bisa kitu. Kang Muldani teh teu nyaah kitu ka sepuhna. Nya ngaranna oge jalma anu keur dilimpudan ku seuneu amarah tur dendam. Antukna nya kitu teu bisa nangtukeun pamadegan. Milih guru ngandapon manggih. Ai Nyai, hayu urang ngeureuy deui lumampana bisi kapeutingan di jalan kete. Oh, muhun mangga tuh mak. Barang jeung waktu anu tuluy maju, Maemi jeung Larasati nuluykeun deui lumampahna. Jeung barang nepi ka imahna Aki Ruminta pas bedug magrib. Pribumi oge kageteun barang nempo aya nu datang teh. Ari Sugan teh sawae tadi nama. Oreng teh Maemi jeung si Nyai. Bagea jap atuh ka dieu. Nah meuni burit-burit teuing ka dieu teh atuh mah. Cek Ambu Ruminta ngabageakeun kanu anyar datang. Sedengkeun Aki Ruminta mah harita teh karek jig indit ka masigit. Maemi jeung Larasati geus araya di jero imah. Maemi anu kadengi harita nembalan. Nyaeta pugu ngahaja muru mondok ieu teh. Sono kanu jadi lanceuk jeung ka alo hayang panggih. Akangna jeung Jang Julpikar geus ka masigit kitu ceuk. Teu katempo geuningan. Nya syukur atuh ari arek mondok mah. Aceuk ngarahaya batur di dieu. Ida Julpikar mah keur eueuh di imah. Si Abah sok terus mondok di Tajub. Nya meunang nyieun manehna sorangan bilik-bilik acan oge. Jadi kitu we tas di masigit teh terus muru Tajub. Ngaraleuwih ti iseun jeung tenang cenah nyaritana teh. Oh, jadi kitu nya. Tapi ayeuna mah sina balik we atuh. Tong terus cicing di Tajub. Ieu teh kuring aya hal anu penting. Kela rek salat heula nya. Ari si Nyai mah moal aya semah ti Ciberem cenahnya. Oh, nyajuk atuh rek salat heula mah. Aceuk oge arek kacai pisan kaburu aya nu datang ieu teh. Nya atuh hampurannya aceuk geus ngaganggu. Henteu teu kaganggu. Bae si Nyai mah sina nungguan heulanan we di dieu nya. Muhun mangga mah. Abdi di dieu we ngantosan. Larasati ngawalon pondok. Jeung sajeroning nungguan anu salat rengse, Larasati ngadon ngahulang bari mikir. Kang Julpikar ka mana nya? Asa teu kasebutkeun ku ambu. Kitu, ceuk garentesna Larasati bari ngarenghat. Nalika Ambu Ruminta norojol sorangan ka tengah imah. Lantaran Maemi mah tas salat teh nyelang wiridan meh unggal waktu tara kaliwat. Larasati ngawanikeun maneh tumanya ngeunaan Julpikar. Ambu,
dupi Julfikar nuju ka mana? Gening teu kasebat-sebat tadi ku ambu. Tanya Larasati. Ambu Ruminta ditanya kitu teh teu waka ngajawab, pok ngomong kieu. Ayeuna mah daguan we si Uwa mulangnya. Ku ambu cuang susul heula. Engke dijawabna mah ku si Uwa, da ambu teu wani ngajawabna. Oh, mohon atuh teu sawios-wios ambu, mangga ambu. Tembal Larasati. Abu Ruminta kenceling weh iendit keluar nyusul ka Aki Ruminta anu di masigit. Maemi karek norojol harita teh gek diuk tuluy ngobrol jeung Larasati ngeusian waktu nungguan anu mulang. Teu lila kulutrak panto imah teh nu muka disusul ku arasupna Aki Ruminta jeung Ambu Ruminta. Akang, kumaha damang akang teh? Alhamdulillah, akang mah keur sehat Emi, oge Nyai. Wa keur sehat yeuh, kumaha sabalikna si Nyai jeung Emi sarehat? Alhamdulillah akang. Abdi oge keur sehat ieu teh teu kurang nanaon. Muhun Uwa, abdi oge alhamdulillah nuju teu kirang sawios-wios. Barang jol oge, Maemi jeung Larasati gancang. Ngarasongkeun leungeun silih tanyakeun kumaha kaayaan. Tuluy kabehna dariuk dina amparan samak sahelai. Lain, ieu teh ceuk si Ambu tadi basa nyusulan ka masigit. Cenah Emi teh aya maksud. Tur batin akang teh ngabejaan. Emi niat arek nyerepkeun mustika malakari kana ragana si Nyai. Bener eta teh. Da si Ambu maca nyarita panjang lebar. Ih, laras pisan akang telepat. Abdi teh seja nyerepkeun ieu mustika Ratu Malakasari kana ragana si Nyai. Kalayan dibantos ku akang, kitu tah Kang? Nya, keun atunya urang impleng heula ku akang. Sugan waktuna pas urang langsung tarekahan. Muhun akang, nuhun pisan we sateu acan. Hampurannya ku Emi didiriweuh wae. Nya keun we da geus biasa. Emi mah kawas kasaha wae atoh we nu aya akang mah. Emi katut si Nyai ngomong rek mondok mah komo atoh pisan. Marasi Ambu aya batur, bener teu ambuna. Tembal Aki Ruminta bari ngareret ka Ambu Ruminta anu dereret gancang nyarita. Bener pisan abahna. Kami kacida atona nalika si Nyai katut si Ambu aya datang ka dieu teh. Kahayang mah sabulan di dieu teh pikeun maturan Ambu. Nah, ka mana ari si Jalu? Geuning teu kasebut-sebut. Teu katempo deui. Nya teu katempo irung-irungna acan keur ka mana Kakak? Maemi ngadon ngawalon ku pananya. Aki Ruminta anu gancang ngajawab harita teh. Sabenerna mah si Jalu teh keur tapa. Itu di Astana Gede lebakeun huyur. Anu pastina bakal kaliwatan ku Emi tadi tempatna teh. Maemi sakadapan mah harita terus ngahuleng. Ingat deui kana kajadian tadi di perjalanan. Sakapeung mah ngadon silih teuteup jeung Larasati. Geuning ngadon ngawulang kitu jeung silih teuteup kitu. Aya naon anu keur dipikiran Emi? Cek Aki Ruminta. Ih, puguh leres akang. Aya pisan anu diemutan ku abdi teh ieu teh Kakang. Nah mikiran naon kitu Emi teh? Hayang kawin deui. Ah, sok banyol taun teh si akang mah. Anu diemutan teh nyaeta tadi di jalan pendak jeung Ririwana Maina. Tur mere amanat. Nyuhunkeun tulung ka abdi teh si Nyai oge uningaeun gerakan. Tembal Emi. Oh, nah bener eta teh Nyai. Tadi duaan pasang rok jeung Ririwa. Mohon laras pisan Uwa. Tadi abdi sareng Ririwana Maina pas wanci sareupna pendak. Meuni keung teh nyaan abdi mah Uwa teu wantun ningali Riwa.
Tiluanana harita teh ngobrolna leuwih daria ngabahas ririwa, sedengkeun Ambu Ruminta mah terus muru dapur rek tuluy popolah meureunnan. Pok harita Aki Ruminta cumarita. Ari kitu eta ririwa nama ina teh mere amanat naon Emi? Menta tulung naon? Cek Aki Ruminta panasaran. Kieu ieu teh akang jujutana teh. Geus kitu mah derak-derak wae. Maemi terus nyaritakeun kajadian tadi nalika dipegat ririwa dihunyur. Ditek-tek teh nu kaliwat kabeh dicaritakeun. Tekung silila Maemi mungkas guaran caritanana. Tah, janten kitu kakang jujutana teh. Diemut-emut kalintang abot oge eta amanat teh anu kada dilaksanakeun ku abdi kakang. Ngarti ari kitu mah. Lain teu sangkanya Jang Muldani tega pindah pileumpangan. Tina bener jadi salah nyiksa kolot anu geus tilar dunya. Nyaeta karu kakang abdi oge hokeun puguh. Taya kakarunyana ka kolot teh ari kitu cara namanya kakang. Ke ari mangkohar kungsi nembongan teu bareng jeung maina harita. Teu aya kah mangkoharna mah teu kungsi nembongan. Nari kitu kumaha kitu kakang? Nyan teu kumaha sugan teh mangkohar oge nembongan geuningan teu nya. Jeung amarat eta bae atunya tong ieu rasa berat Emi laksanakeun we sakamampuanana. Muhun akang kitu teh nanging da tetep eta teh perkara abot mun seug teu dilaksanakeun eta amanat jeung ari Jang Juru Pikar geus hampir puncakna dilatih ilmu ku akang teh geuning tos dipiwarang tapa di kuburan. Naon Emi lain tapa deui di kuburan mah malah sabari jeung dikubur awakna sapotong samet beung ka handap. Sirana mah henteu sina numpang di luhur. Geus aya samingguna meureunan ayeuna teh. Lilana kudu 40 poe apan-tapanna teh. Emi. Oh nya, didoakeun we ku abdi si Jalu sing lancar dina sagala pamaksudanana kakang. Dina kayan keur kitu kurunyung harita Ambu Ruminta norojol ti dapur bari ngelek bobok ku eusi sangu. Kuleungeun kenca lauk paukna ditanggeui kana piring ditilaman ku coet. Tah atuh geraseug taruang heula ayeuna mah Nyai ngobrolna engke sambung deui mun geus taruang. Cek Ambu Ruminta bari neundeun sangu katut lauk paukna dina amparan samak tengaheun di antara nu keur ngarobrol. Aduh, jadi ngaririweuh kieu ieu mah. Da ka dieu teh ngadon menta dahar we nya. His, keun bae atuh kawas jeung saha wae ari taeun teh. Ieu mah dulur. Ngahesekeun oge henteu, boro-boro asa diririweuh bunga we anu aya bisa dahar ngariung. Oh, sok urang dalar heula ayeuna mah. Tas dahar urang ngobrol deui bari nungguan bedug isya. Mohon atuh kakang. Sok Nyai, gerang ngalas tah urang daang heula. Geus kitu mah kabehna terus we deker dalahar paronyonaker. Kabeneran deungeun teh kayaning lalap sambal jeung beuleum asin pada beureum katut jengkol ngora bogo we pedo karasana. Cag tunda anu kacarita. Ayeuna urang kocapkeun di hiji tempat sejen. Tur karak ayeuna kacaritakeun dina ieu lalakon. Khususna hiji tempat pileuweungan anu katelahna Pasir Jagur. Anu di mana eta wewengkon teh ayana hiji komplotan Karaman Banteng Wulung anu dipimpin ku hiji rumaja anu katelahna Muldani teh anak nama Ina anu kungsi nembongan ka Maemi. Tur eta Karaman Banteng Wulung teh purah megatan anu ngalaliwat ka sasak Raja Mandala.
anu samemehna ka pasir jegur. Kapilemburan oge osok ngarampas harta banda warga secara paksa. Anu ngalawan tangtu dibinasa, teu paduli kolot atawa budak, teu paduli awewe, teu paduli lalaki. Sakur kabehanana anu ngabantah jeung nolak kana pamentana pasti bakal ngalayang jiwana. Jeung naon atuh sababna eta Muldani jadi boga tabiat goreng model kitu. Ari sabab mah dendamna ka musuh anu kungsi ngabinasa indung bapana can kalaksanakeun wae. Kalah capek neneangan tungtungna weh jadi meupeus keuyang kana kalakuan teu bener jeung ngabinasa kanu teu tuah teu dosa. Saperti dina wanci peuting harita. Wanci peuting sepi jempling di mana Muldani kadenge harita keur cumarita. Ditujukeun ka anak-anak buahna. Sorana agem ngandung sima, luyu kayaan beungeut anu rewok tur bosongot. Galak ka sasama teh payus. Muldani make kampret tara dikancingkeun nemungkeun dada anu rubak sarada kandal ku bulu. Oji, Kardun, Codet, peuting engke mah baturan dewek euy. Ngaranjah kalembur sindang barang. Sabab ceuk panalungtikan dewek dia lembur euyeub ku rupa-rupaning bahan keur pibakeleun pikeun urang euy. Kayaning beas, kalapa, jagung, domba, hayam jeung loba parawan anu gadeulis cenah di dinya teh. Matak engke dewek ngajak si laing tiluan ngaranjak ka eta pilemburan. Na kumaha daek katawan teu? Oh, siap Kang, siap. Hayu Kang. Jong biasakeun mun aya nu ngalawan podaran we nya. Paksa sahabay anu boga pakaya rampas. Anu boga anak parawan palodaran mun teu mikeun. Tenang. Jadi eta lembur mah eueuh jawara dina ngalawanna oge taya hartina pikeun urang mah najan ukur opatan. Siap Kang, ayo Kang lah kita bergerak Kang. Gancangna carita mangsa wanci peuting sumanding. Muldani jeung Oji katu si Codet terus saringkil pikeun ngaranjah ka lembur sindang barang anu jadi inceran. Puguh di lembur sindang barang mah eueuh jawara. Matak hipu pikeun maranehna ngalakukeun tindak laku kajahatan teh. Opat kuda coklat tembong pating bretek pating belesat ditumpakan ku opat jalema anu make targos hideung. Muldani anu mingpin eta rombongan tembong lumpat panghareupna. Warga sindang barang anu kabeneran diantarana aya nu ngaronda. Teu kabeh diarimah salare. Tapi aya oge warga anu ngaronda tur jumlahna welasan urang. Harita dikeresakeun bet narempo ka eta rombongan bari terus dipegat. Lulugu anu ngaronda harita ngacungkeun leungeunna bari nyarita. Sebut bae ngaranna Kang Adim. Rupana kawilang geus umuran. Heup. Ke. Saya teh Arandika ye. Jeung ti manana asal. Jeung naon tujuan bet ngambah ka ieu lembur deuleu. Sok turuna lah. Kang Adim kawilang kandel kurasa kawani jeung tatag dina mangsa cumarita. Teu inggis nempo opat jalema maraket targos hideung nyaroren bedog. Dan usajena mah teu kabeh wani kitu ngadon silih pelong jeung pada baturna. Muldani harita kadeng nu cumarita. Si laing montong coba-coba ngahalangan jalan deuleu. Bisi ngagelenceng tabeheung. Si laing moal apal sadewek sakabeh. Sok, awas. Cek Muldani ngundak ngandung ancaman. Pan kuring teh salaku pangaman ieu lembur. Jadinya wajar we mun aya jalema anyar pinanggi dicuriga. Komo bari kitu nama nyaritana ngandung ancaman. Jeung aranjeun teh ti mana asalna ieu teh? Bisi Andika penasaran. Wanohkeun. Dewek di komplotan Karaman Banteng Wulung deuleu. Si laing kunaon ngajengok? Ruasnya ngadenge tangaran disebut-sebut ku dewek. Memang bener. Kang Adim
katut diantara anu ngadengi eta ngaran komplotan disebut-sebut hatena pada ngageter jeung sieun sabab geus apal atuh kumaha kagaranganana komplotan Karaman Banteng Bulung salila ieu anu kadengi. Tapi Kang Adim gancang micen geteran hatena pok nyarita leuleuy beda deui jeung anu sejena ngadon lumpat malabur ti eta tempat. Kieu lur, apanan kuring teh anu kabagian ngajagaan ieu lembur. Ayeuna kuring menta we karanjeun sacara ridho tinggalkeun ieu lemburnya, lembur Karang Pamidangan tinggalkeun ulah nepi ka nyieun Rajapati di dieu. Walah Kang, eta jalma wanian ngomong kitu Kang. Bosen hirup jika nama Kang. Si Oji nyelengkeung bari ngemu amarah. Sat serepet kurilap. Si Oji gancang mesat bedogna. Atuh pugu warga ronda teh pating darempod soakeun waktu nempo seseukeut bedog. Tuluy ngenyang leungeun Kang Adim ngajak ngejati dinya. Tapi Kang Adim tetep pageuh dina pamadeganana. Dirina leber ku wawanin. Serepet kurilap. Kang Adim oge mesat bedog anu nyolegreng dina cangkeng taki-taki kawas jawara. Tapi dina kayaan keur kitu waktosna kabujeng seep. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.